bulan ayeuna mah ampun paralun Nah, mah terasa. moal rek deui Idi Neng kumaha kitu Neng sing panjang emutan mah tinggal umur ge panjang etan Kapan engkang Kerloba kakurang alah alasan eta mah Di baturan Keresep nyorangan Pikiran kanggon sewa Tapi engkang hayang senang ya gereng kanya Mah, aduh Kang Lukman kilang bara atuh ka abdi yang mana kumaha? apa itu budak anu kang bersih suci Ah, berbahasa budak disambikeun bareto mah abdi teh betul luasa Kalaos ayeuna mah abdi teh Kang Lukman kumaha? rek panjang ingetan Alah, Neng sing panjang ewutan Akang kumaha mah kitu ngarasa hariwang Kekenjeran kumaha Neng hayang pepegatan alah bobodohan eta mah Ayeuna babalik siji Kang mah rek ngemut ya Kang Lukman ulah benduk akangnya kitu kami Lah berbahasa kitu abdi moal munga sakadar pangarahan nya ayeuna mah ku akang gerape pikirkeun abdi ya Kang Lukman mah asal kang ulah rek mah berat sabelah aduh kumaha Neng sing panjang ewutan Kapan engkang Kerloba kakurang Di baturan Keresep nyorangan Tapi bukan hayang senang Bukan hayang nyorangan ya Kang Lukman urang teh sing inget atuh geura Ingat kumaha sih? sing inget ka barudak atuh Nah, itu kudu kudu panamari matos-matos nyari sungai tahu tapi neng ulah itu deui. moal ayeuna mah Kang Aku mah kuing sote tin neng gabongan kumaha ngateng ka budak gerak ieu ya uso hayu atuh mun akang rek
ada bapak akang kene di